diseraat hujan teh nama piring geus bersih anak ke sekolah pemajikan di Arab kene geus cenah bagian ngala parab jeung lauk sugan lauk negara de sukan mah aya jeung nyandung meureunnan lah beres. Ning parab teh nambahan kieu mah ereh lintuh lauk aing kieu caritana mah nyandung jadi nyandung. Ya menang lah sakieu ge parab mah jeung kabalong lauk gerde jadi nyandung lagi nyandung Bismillahirrahmanirrahim. Nyandung jadi. Tapi lauk geus baregang jarang diparab lauk teh meni baregang kieu bakat pitera diparab ngurusanan anak dauh pamajikan bener kudu nyandung teh ieu mah kadang beter aya nyandung capek sakieu ge kira we nganjuk. Salah sakeun Aduh. Isi ngagung. Capek deh. Mang, kenaon mang? Yo kenal halamun di dia di balong itu. Rarape tuh. Geus di mana ieu? Di ditu tuh guys. Ulin biasa. Ulin wae. Kita ngomong naon cai burung kitu. Nomor tangkorak aduh, anti pusing. Pusing. Anjing naon anti pusing? Terus tempo. Anjing, ngagambar tangkorak dia juga ngeracun berit ya. Yuk, efeknya jeung naon yuk? Efekna eta bisa ngalengikeun kalieur amang. Bener. Bae diuyuk. Bae. Sik atuh. Uyuk. Make ieu ya mah. Beh. Gingkieuan ngaja mureun. Beh ngareunana. Tutupna ka manakeun? Iya. Tah. Bismillahan ulah. Bismillahan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Cai naon kieu? Ai amang tadi kunaon hulang-hulang wae. Keur parusing gitu aduh. Tugan geus ndar anti pusing mah moal lieur gitu. Ulang tadi ge. Jangan sirah gitu. Moal geura mah kadir insyaallah. Udah kepusing mah itu ngurus anak sorangan, malaparab sorangan, marabkeun, ngurus imah. Pamajikan ka mana kitu mah? Eueuh ka Arab keur buruh di Dubai. Pusing mah. Karunya tuh. Kuku ya marab ge ngahaja dah lauk gerde, yang nyandung deui urang teh. Bukan we teh nyandung mah kitu lain. Begitu usaha, tah maraban ngora. Bener teh. Atuh geura jual we lauk. Akan can gede, itu ada daguan gede. Ka urang 20.000 sakilo.
Udah mau jadi duit 20.000 mah. Jadi tenang we. Kongo Menang. narima teh kongo. Henteu komo mah euy. Menang sekalian kawin mah. Itu lauk teh euy. Kongo lobana. Wah, ai komo mah teu payu di pasar ge. Pajar mahal kongo teh. Oh, wah hargaan. Tuh aing katipu meureun ka meuli kongo 3 kintal. Pasti aing mah. Tebet dibebeuli. Oh, udah cek nu ngajual nah bisa dijual Komo mah loba di walungan. Sugan lain lauk-lauk walungan gitu. Urang ge mun butuh mah tinggal nyokotan. Butuh nage jair kanca. Heuh cek nu ngajual teh kongo angot nu beunguk kuluna nong-nong cenah. Mahal 3M. Eta mah kabobodo. Aing mah teu waras gitu tukang dagang teh ngabobodo di meuli nya. Heeh. Ka urang we mun nek meuli lauk mah nanyakeun harga lauk. Oh, udah emang urang mana bijil tina dapuran awi. Urang gitu, amang mah urang berlebak. Udah nireuwas tadi ge nya hidung tina dapuran awi. Pan sugan we kerneangan aya ngajual awi. Ngajual lauk. Cik mang main tadi aing ge nih asa haus kalah kabeutit pusing lalasan teh. Tadinya Oh, loba lah. Beakeun ge kajeun, loba kajeun di imah mah. loba. Loba. Atuh aing kudu ulin ka imah meureun nya. Heeh, ulin. Geus pusing. Tadi di dapuran awi geus naon? Geus nempuan awi. Awi segala jualin deui mang. Jualin. Lauknya nguruskeun kakak nguruskeun kana awinya. Astagfirullah. Nah, cai naon kalah ka jadi pusing. Nah, udah urang teh nginum ieu jadi kalieur ngembang euy. Ati pusing kalah ka beuki pusing ka bobo pusing ieu mah. Moal jadi ngising. Oh, wow. Tuh we mah. Nah, ini kumaha nya carana itu. Yang nyandung, tapi mau tanyahon pamajikan nu kolot. Babari. Kan pamajikan di Arabia jauh lain. Heeh. Kawin we mah. Bae mau balik-balik ieu ya tahun sekali lain balik lagi. Pan di Dubai. Oh, teh. Tuh jeung ngecas ieu pompong nama. Setahun sekali balik ke bari teu pasti. Jauh-jauh di Dubai. Balik mau cucut. Kira. Itu aneh nu kitu mah. Ari aya nu ngurang apa meureun? Ya nu ngurus budak. Aya nu ngurus lalakina. Hayang mah awewe ajaran da di ditu urang lebak. Di mana? Di lembur. Aduh, aing tuduhkeun atuh. Oh, kayak turunkeun ulin we ka imah. Tuh di mana dapuran awi ieu mah? Turun tuh di dapuran Oh. awi. Itu kan teh da jor-jor ti dinya tadi mah. Urang lebak kan ka dieu leumpang jalan gitu, jalan pas dapuran awi. Tuh nempuan lauk. Jalan we enak juga. Rek mau dijual mang lauk teh. Pongo, kop. Aing kajual pongo. Ai pongo mah embung eueuh hargaan. Baelah jayanna we tah. Pongo kabeh. Da meuli nage pongo 20 ton. Hiji teh. Dibut bisa mahal cenah hijina ge payu 100.000. Pongo mah alungkeun we ka walungan mah. Beak meureun sabalong ka alungankeun. Tamal payu jeung naon. Oh, saman tata ngegel tah. Mantata. Heuh nya. Oh. Alah. Oh mang misi embung makaranda. Rek nyalurkeun mah loba ieu hayana mah di aplikasi Hejo. Ke si Hejo. Mana aplikasi Hejo teh? Buka we na HP. Oh, apa sugan teh udah keluar ke dapuran awi ngurus aplikasi Hejo. Oh, aplikasi Hejo mah loba. Loba naon di Kang? Heeh. Atuh euy kudu namanya. Beureun duit teh beak pemajikan ke aplikasi Hejo. Bukan bahaya atuh. 200 mah 200. Atuh di mana ayana gitu teh? Oh, teh anu na HP teh. Aing mah teu boga HP itu dah. Geus wae kenakeun wae karanda anu aja lembur. Heeh. Kan lagi ini Atuh da aing ini mah meureunan jebol jeung kulitna ka bawah. Kayak ujug-ujug keur sasaliman napol dina ieu kulit nini-ninina kumaha. Pas dicabut keur cecekelan leungeun, aya kulit nini-nini di dieu. Udah deui itu dan ini hungkuran dan ge. Geus tah kieu we nini-ninina tukeran jeung pongo.
malah Payu cenah mahal ante tepayu nyawa aing kalau beki pusing ini nu pusing ngomong jeung nu pusing deui nyawa lah usah yang ising aing balik kemana tuh mang balik muka ka beki pusing jeung nu kieu mah balik lauk mal dijual gitu lauk mau pusing ngamuknya